warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Arini Novianti dina warta anu bade kapindangkeun nyaeta kabakaran hebat di Manggarai, Jakarta Selatan. Pamirsa, mangga nyanggakeun warta salengkapna. Dina dinten Salasa, kaping 13 Agustus 2024, tepatna jam 02.40 waktu Indonesia Barat. Aya kajadian anu ngahebohkeun warga Manggarai akibat kebakaran casan HP atau korsleting listrik. Dampak kebakaran ieu nyebabkeun ka 3.332 jiwa tina 1.172 kakak. Dina kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian anu sarupa. Pamirsa, sadayana rupina mung sakitu warta anu parantos ku simkuring di uningakeun mugia aya manfaatna wilujeng patepang deui dina lain waktos. Simkuring Arini Novianti pamit undur diri.